Mumi ti Inggris. Atuh datang ka dieu ka diskotik. Da yang cager teh meureun. Aduh. Atuh naon? Langsung ngadobrak peti teh nonjok gitu. Oh, pas ngadenge musik dugem teh kituan. Lo. Kunaon? Atuh aya wae. Mal bisa ka dieu atuh. Rupa-rupa wae atuh penyakit teh teh. Gerak cager we atuh lah. Apa sayang? Ini lagi duduk. Sama sendiri lah. Kenapa emang? Oh, kirain teh ada apa? Lagi apa tuh kamu? Oh iya. Duh, ini solokan harang kieu baru dah kamaran aya lamun ngorek ngeunaheun eumeurnya atunya. Duh, geuning si Adean jeung saha tuh? Yang teleponan we jeung awewe tos payu jomblo saumur-umur dia tuh. Jomblo mah jomblo we atuh. Nah, Mah ya tuh mang, aduh. Awewe teh yang ngaponan we unggal poe ge. teleponan wae. Jadi teu bisa edit ka ditu. Teu bisa. Nuturkeun solokan ke arahna lamun ka kaler Pagaden, nuturkeun solokan jurusan Pagaden. Duh. So, Tapi mudahan kali itu kaci asam meureun nya. tapi kaci asem. Turun-turun Pondok Bali. Meureun ieu mah solokan mah puntasna kali itu ka laut meureun. Nya ka laut atuh. Ayeuna kieu, ka mana sih gitu atuh. Aya beja mah tadi kan nelpon ka urang. Cilaka manehna teh. Karunya cilaka di mana tuh? Kaserang. Aduh, eta carita si Sadut asup akal aing. Bener henteu pertandingan teh nya. Duh, ieu balong sahadi. Aduh. Kamari geus. Jangan HP. Jangan HP teh. Meuli we HP hungkul kartuna mah henteu. Aya di darari. Yo, dah. Duh, Mada Mang Lur. Alhamdulillah. aduh, kumaha. Lain kumaha ieu mah ulin ka dieu, nupo ieu. Ieu boga saya. Ieu teh nu boga nu uwa. Nu uwa. Heeh. Sampingan ngeunah. Nya, aduh. Nya. Geus di mana tuh, Kang? Eta geus di parapatan amprok jeung si Sadut. Walah. Terus nu kumaha? Ngobrol aja jeung si Sadut di ditu teh di parapatan teh. Nya, Eta si Sadut mohon nyarita cerita kumaha tah. Eta nyarita pertandingan ngalawan mana kan gitu. Nya. Dijawab si Sadut teh. Aku RS ngalawan diskotik. Aduh. Beja nate. Dina pertandingan nate tuker pasien. Walah. Oh, tuker pasien. Anu ti RS ka diskotik. Gusti diskotik ka RS. Alah. Teuing tah kumaha carana heuh. Cenah beja nama kieu. Anu pasien ti diskotik. Apal meureun teu daek cicing. Jadi asing lah gitu di RS teh. Ya. Wing hayang nginum, cenah wing hayang nginum, cenah. Dibere we cai impusan. Walah. Dibere cai impusan. Aduh. Terus cenah kumaha deui? Cenah asing lah cenah. Biasana di RS teh sepi gitu nya, teu gandeng. Dibere we suntikan ieu bius. Alah. Nah, cingnya Ngorek kabeh. cari cing dina ieu naon? Berangkar. Aduh, ngeblangkar. Karario we siga nu garering. Dibius. Biasana ngeplay anjir. Dibius. Jadi we ieu sarenya. Oh, Aduh.
tah cek bejana deui anu ti pasien RS Nuhun. ka diskotik. Beak tah impusan teh Nuhun. dibere we cai miras. Wah, Aduh, terus bere ku cai miras. Aduh, ampun. Terus kumaha deui cenah? Aranehnya. Atuh di dinya teh di diskotik teh nyetel lagu dugem. Walah. Naon cing pasien ti RS. Kalah kikieuan. Tah anu ripuhna deui mah anu tabrakannya, anu nu potong suku jeung leungeun. Ya, kumaha? Pas ngadenge musik dugem teh naon cing kikieuan. Aplek-aplek kan diripuhna eta. Gusti, Aya wae. jeung deui cenah anu mayit kan diasupkeun ka anu petinya. Ya. Kan ai di RS mah kan dibere cai doa lah gitu Ya, ya, ya. mayit teh. Ieu mah dibere cai miras. Mun. Begitu geus ditutup udang. Walah. Da hanut deui awakna. Aduh. Ngetok-ngetok panto Alah. Woi, urang hirup kene woi. Urang hirup kene woi. Cenah. Buka woi, urang hirup kene woi. Ayo, Angel dugem meureun. Aduh. Aduh, jeung rimbung eleh. Mumi ti Inggris. Atuh datang ka dieu ka diskotik. Da yang cager teh meureun. Aduh. Atuh naon? Langsung ngadobrak peti teh nojok gitu. Oh, pas ngadenge musik dugem teh kituan Gitu aja. Aduh, gitu. Aduh, aing mah bener pertandingan teh. Ramenya Tuh, pertandingannya. Aduh, udah jaban aira jaban saragihnya. Lain canggih deui nya lieur lain waya. Pertandingan gitu mah. Terus saha nu meunang atuh? Nya nu meunang mah nya otomatis. Heeh. RS nu meunang. Yo, ai diskotik mah. Pasien di diskotik di RS nya taribra. Heeh. Da dibius teh. Sarare kieu. Biasana ngeplay. Nu meunang mah tuh pasien ti RS. Tadina sarare dina blangkar kieu. Jarang jag. Aing menang euy. Mayit oge kuat ku hudang deui atuh. Pikirannya. Ada teh ameurnya. Mayit oge. Aduh. Nya. Alah, ieu carita teh yang ka mana wae capruk. Aduh. Geus ayeuna mah urang arek balik heula. Aduh. Malila. Siap. Aya urusan. 5 menit kemudian. Bayahna amang daya keperluan sakedeung. Mohon. Ece sia deui nya karsa beuteung. Alaeun. Ya. Ampurannya kaganggu. Ya. Nya. Bayahna we. Ya. Mangka dia deui. Ya. Ayeuna amprok di amang. Ya, bangga. Si ieu anu si bolong teh ya. Antohod aing kenal telepon teh aya ganggu wae. Kana si Pareuman ku aing marantog. Tohod.